Halo pemirsa, wilujeng samping di sareng abdi Fari Hayugina. Dina acara warta olahraga dinten ieu urang nyarioskeun olahraga anu keur kasohor nyaeta olahraga padel. Padel teh olahraga campuran antara tenis jeung squash. Dipilampahna ku dua pasang pamuter dina lapangan anu dipager ku kaca. Ayeuna olahraga ieu beuki populer di sababaraha kota di Indonesia. Sababaraha klub olahraga geus ngamimitian nyagikeun lapangan padel. Sabab nu resep kana olahraga ieu terus bertambah. Numutkeun Federasi Padel Indonesia, jumlah pamain anyar terus maningkat unggal bulan. Samantara eta dina tingkat dunia, turnamen World Padel Tour oge beuki rame tur narik perhatian loba panonton. Eta warta olahraga kanggo ayeuna. Abdi Fari Hailugina pamit heula sampai patepang deui dina warta olahraga salanjutnya. Sing sehat tur sing rajin olahraga.